Penonton geus kararomplain geus teu sabar pengintennya antos penginten sakedap. Abdi atas nami keluarga besar Bapak Hajat rawuh Ibu sateacana penginten sambil ngantosan sambutan-sambutan ti reng-rengan kepemerintahan khususnya nu aya di lingkungan Desa Cikawao. Simkuring sabaraha kanca khususnya panginten ti keluarga besar terutama panginten kanggo ti lingkung seni Calung Gumasep itu leres. Mohon tepat nanti pana panginten Katapang. Alhamdulillah ngaturkeun ulujeng sumping anu alhamdulillah panginten baris ngahibur khususnya keluarga besar oge baris ngahibur urang Cikawo sabudarenana. Alhamdulillah ku perantawisan panginten keluarga besar sateacana prung manggung panginten ti Gumasep Group. Simkuring atas nami keluarga besar ngahaturkeun nuhun kasumpinganana oge insyaallah panginten pangersana Kang Haji Yayan Jatika alhamdulillah partos aya di bumina keluarga besar. Tah oge kanggo warga-wargi sadayana sambil ngantosan panginten urang kereyekeun wae pangintennya supados teu nyangkolong teuing kana waktos supados teu wengi teuing tapi punten hatur punten panginten kanggo ibu-ibu kanggo bapak-bapak atanapi warga-wargi sadayana supados raos nongtona supados rineh nongtona bobilih di bumina aya kompor nu teu acan di pareuman aya lampu panginten nu acan di pareuman tah gitu mun bobilih aya hal-hal nu teu dipiharep supados jongjon supados rineh oge panginten nitip khusus kanggo warga-wargi sadayana kaula muda kaula mudi anu baris nongton tah gitunya disunkeun aman tertib supados lancar gupina panginten sambil ngantos di reng-rengan ke pemerintahan khususnya di Bapak Kades panginten kanggo sambutan-sambutan sareng reng-rengan sadayana supados nyongklong ting lawatos urang sanggakeun panginten kanu baris mangku hiburan mangga panginten wilujeng mancen tugas khususna ti Pirbados oge ti keluarga besar anu alhamdulillah panginten parantos ngalaksanakeun acara walimatul hitan pangersana Bapak Robi Darwis rawuh Ibu Teni Ratnasari anu alhamdulillah parantos ngahitanan Cep Rapi Robiansah alhamdulillah pangintennya pangrojong pangdede ti warga-wargi sadayana mangga wilujeng nongton wilujeng ngadangukeun tembang-tembang lalaguana khususna panginten galindang-galindangna dina wanda calungna ti Gumasep mangga waktu sareng tepat kesangakeun ti Pirbados dicakakeun panginten rupina insyaallah sambil ngatos urang keureuh naik kangnya mohon teu acan aya panginten rupina dilajeng heula mangga kanggo grup Gumasep Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyohonkeun empra kanggo kasadena wargi. Tepuk tangan. Tos. Gandeng. Bonita. Dulur-dulur nu di lembur baraya di mana-mana wilujeng wilujeng tepang kasadayana sepuh anom murang kali
sami lalinggi ka istri pameget masing caraket tepang tresna munggaran kasadayana seni calung nu kurang dipigandung Gumasep paguyuban seni urang balarea Gumasep mugi janten panglipur anu keur bingung Gumasep malar seni urang pada nanjung Bismillah pamukalengka mugia parang ijabah ka Gusti urang neneda mugia kasalamatan anu bali ditu sok kadari karosok kene sepuh anom murang kali nu sami lalinggi ka istri pameget masing caraket tepang tresna munggaran kasadayana Gumasep paguyuban para seniman pasudan Gumasep seni calung nuku urang dipigandung Gumasep mugi janten panglipur anu berbingung Gumasep malar seni urang pada nanjung Bismillah pamukalengka mugia parang ijabah ka Gusti urang neneda mugia kasalamatan ka